Mana selesai niatnya. Innamal a'malu salingna sing jadi ibadah niat anu saya. Urang teh ayeuna sapertos itu tuh ya. Kameramen. Niat sing saya. Naon margina sangkal lain ka urang, sangkal ningal urang jadi ibadah. Nilai ibadah. Ngan sangkal urang beres dina ibadah, nyata urang kudu nyumpona kana syarat jeung rukun. Tebihan anu mata karusak kana eta ibadah. Ieu bentuk amal soleh, ieu bentuk amal anu diparentakeun ku Gusti Allah. Dicontoh Rasulullah cek Rasul tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Cek sebagian nyaeta man kharaja bi tolabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Cek sebagian dari lam urang tolabul ilmi saware urang nyupri kana surga na Gusti, bahkan digampilkeun kana eta jalan surga. Tapi lamun ningal kana sebagian anu kamari salah sawios kunci surga teh kalimatut tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Tapi kalimat la ilaha illallah cek sebagian keterangan cek ahli thariqah teh kudu diresikeun. Kalimat la lam alifna nyata lam anu awal nyata ditarik tina tuntung bujal. Itu cek ahli thariqah. Anu benerna dipuihkeun dina dada. Tuntung lam anu kahiji deui nyata tepikeun kana munah. Eta diusikeun kalimat la ilaha ta ilaha mah nyata kana luheureun susu anu katuhu ilaha nepi ka handapna eta teh. Geus kitu dibeubeukkeun kalimat illallah kana luheureun susu kenca nepi ka han disebutkeun latifatul qalbi. Eta kesikeun. Itu tahu teh kada nama ibu bapak diajar. Gitu nya.